Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi ti perwakilan kelompok abdi bade ngejelaskeun materi ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Naon ari bahasan teh? Bahasan atawa pedaran nyaeta tulisan anu medar hiji pasualan anu dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih boh tina pangalaman sorangan atawa tina panalungtikan. Cek kuncara ningrat, budaya aya 7 unsur, diantarana bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem teknologi, mata pencaharian, sistem religi, jeung kasenian. Bahasan ngeunaan tradisi Sunda tang tua yang medar ngendaan unak-anik tradisi masyarakat Sunda kayaning adat istiadat, ritual budaya, atikan, pakasaban, tatanen, jeung sajabana. Bahasan sarua jeung artikel atawa esei, boh cara nulisna, boh eusina. Struktur bahasan tradisi. Struktur atawa tulisan bahasan diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Dina bubuka biasana nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon nu rek dipedar atawa nyaritakeun perkara sejen anu aya patalina jeung bahasan pikeun babandingan. Nu kadua eusi, biasana nyaritakeun inti bahasan, jeung nu terakhir nyaeta panutup atawa pamungkas. Anu eusina ngeunaan kacindekan, hareupan ka hareupna jeung nyaritakeun kaayaan kiwari, boh nu hade boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Wangun tulisan bahasan. Wangun tulisan bahasan aya 4. Nu kahiji argumentasi. Eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat. Nepikeun ka pamaca bisa percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Nu kadua deskripsi, nyaeta tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat atawa kajadian secara jentre kanu maca, nepi pamaca siga nu ngarasakeun kajadian nu digambarkeun dina wacana. Nu katilu narasi, nyaeta tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy tur nurut. Jeung anu katerakhir nyaeta eksposisi, eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanna, jeung gunana. Nulis pedaran. Pikeun nulis pedaran, urang kudu bisa nangtukeun tema, topik, jeung judul. Tema teh nyaeta pokok pasualan atawa bahan anu rek dipedar, sedangkeun judul nyaeta beungeutna hiji karangan. Pikeun nangtukeun tema, aya sawatara hal penting sangkan tema nu diangkat gampang dimekarkeunana. Di antarana, ulah nyokot tema nu pedarna lega teuing. Pilih tema anu dipikaresep serta kira-kira nu bisa dimekarkeun. Teras pilih tema nu sumber atawa bahan-bahan bacaanna dibabari di paluhurna. Saupamana tema geus ditangtukeun, satuluyna dipedar jadi hiji wangun karangan anu ngajuluyur tur sistematis. Salah sahijina ku cara nangtukeun heula judul karangan. Ari judul karangan anu hade nyaeta nu ngagambarkeun sakabeh eusi karangan nu rek ditulis. Saterasna nyaeta nangtukeun topik jeung judul. Syarat judul anu alus nyaeta judul kudu luyu atawa relevan jeung tema atawa topik. Nu kadua, judul nimbulkeun kapanasaran jalma hayang maca eta karya. Teras judul kudu singget, ulah dina wangun kalimah atawa parse panjang tapi kudu ngawangun kecap atawa beungkeutan kecap nu singget. Upama kudu nyieun judul nu panjang, ciptakeun judul utama anu singget, tuluy judul tambahan anu panjang. Terus judul ulah provokatif. Tujuan nulis. Tujuan nulis biasana dirumuskeun. Upamana pikeun ngabejakeun, pikeun manggihkeun, pikeun ningkatkeun, pikeun ngandalikeun, pikeun nganalisis, pikeun nambahan atawa ngurangan jeung sajabana. Teras ngumpulkeun bahan. Rupa-rupa cara ngumpulkeun bahasan tulisan diantarana nyaeta maca koran,
majalah jeung wawancara ke narasumber. Teras milah-milah bahan, pilih mana anu penting, mana nu kudu ditulis leuwih ti heula jeung mana nu dipanderikeun. Ngan ulah poho cokot bahan-bahan anu luyu jeung tema karangan. Anu terakhir nyaeta nyusun rarangkai karangan. Susun salengkah-salengkah mana anu heulakeun, mana anu dipanderikeun.